Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sundan Cing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun Cumarios Siwareng dina seri kaduanya para mitra. Kukituna para mitra langkung tipayun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Bobilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi daya mangan saukur rekat carios anu diserat ku simkuring dina carios fiksi tentang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Kukituna para mitra supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga dupina urang lajengkeun deui kumaha carios Siwareng dina seri kadua. Wilujeng ngadangukeun. Yo ah. Para mitra kaum dangu nyarioskeun di waktos peuting harita Kisentanu nuju ngadangukeun pangadu ti para baladna. Utamina ti Dharma Raksa jeung Ariwangsa anu geus nyang hareupan langsung ka Siwareng harita. Aku urang ajar. Naon gunana lambang kajawaraan marane dupi ku barudak kamari sore wae geus elek tah. Sentakna Kisentanu harita. Dharma Raksa jeung Ariwangsa sendiko Gusti ka Kisentanu dumeh geus teu mampu ngalawan Siwareng para mitra. Wonten ki rupi-rupina Siwareng teh luhung ilmu silat jeung kadijayaanana. Lumawi paneunggeulna nu ditampi ku kuring karasa dugi ka tulang sungsum ki. Ocapna Dharma Raksa dilajeng ku Ariwangsa nu harita oge sami ngadukeun ka Kisentanu. Mohon ki dupi badog kuring ge dugi ka gompal ngabacok sirahna nanging teu teurak. Bujeng deui eta sirahna rambutna ge sami teu pisan aya nu teurak ki. Ceuk Ariwangsa bari merekeun bedogna ka Kisentanu salaku bukti. Kisentanu harita ge nampanan golok anu disodorkeun ku Ariwangsa lajeng dirampana urut gompal harita. Ajian teluk wasi pantes marane tu bisa nandingan. Lain layan marane tama. Istuning layan dewek Siwareng mah. Lain budak samane rupina eta jalma teh. Kocapna Kisentanu bari harita merekeun deui bedogna ka Ariwangsa. Kisentanu nyadar nu geus dihareupeun ku anak muridna mangrupi jago anu pinilih tanding para mitra. Di mana ayeuna eta budak teh? Tarosna Kisentanu ka Dharma Raksa jeung Ariwangsa. Aya ju rompok kilu Rasanjaya. Dupi anjeunna oge miwarang supados pangnepikeun ngalangkungan kosapna ka kuring. Supados akit tiasa nepungan langsung kangge diajak adu jajaten ki. Ocapna Ariwangsa dupi kiwari Kisentanu anu terang ditangtangan ku Siwareng napsuna ngadadak hudang asa banget direndahkeun ku Siwareng di hareupeun para balad jeung muridna. Ah, naon? Siwareng nangtang ka Kisentanu. Hayang terepae meureun eta budak. Urang datangan ayeuna keneh. Sakalian urang payahan ki lurah jeung kaluargina. Alatan geus wani nampung Siwareng di dinya. Ayo. Para mitra kaum dangu, samentawis kitu Siwareng kalersan nuju sasarean di enggon si Kacung. Manehna ngarasa yakin
Di peuting ieu pasti Ki Sentanu jeung balad-baladna bakal nyatronan ka imah Ki Lurah. Ku kituna bari ngantosan kadatangan Ki Sentanu, si Wareng ngajak gunem catur ka si Kacung. Den Wareng, urang ge hayang atuh babakti ka rakyat sapertos Aden. Ieu tingali. Hep. 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 Aduh, kasandung ieu suku, karena siku bale aduh. Kocapna si Kacung ka si Wareng, bari ngaririntih nyeri dumeh indung sukuna kasandung karena siku bale kamarna. Karek kasandung siku bale wae geus jejeletean. Kumaha mun musuh datang ngadadak cung? Teu lami aya nu gegeroan ti hareup. Nu teu sanes eta teh Ki Sentanu jeung baladna para mitra. Hei, Lurah Semprul Sanjaya. Geura kaluar jeung geroan si Wareng keur nyangadupan dewek. Ieu dewek Ki Sentanu datang. Kocapna Ki Sentanu bari gogorobokan di hareup. Wargi-wargi pada nyumput di bumina. Ki Lurah lajeng ka tukang nyauran si Wareng. Den Wareng, rupina Ki Sentanu nyatronan rompok bapa Den. Waduh, hayang ditepak meureun. Aki-aki teh ku jurus kacung kacemplung. Geus, Cung, maju ditu Cung. Si Wareng ngadorong Kacung tina nangtungna. Aduh, Den Wareng. Heureuy kuring mah. Ayo Den, mangga ku Aden we beresan. Si Kacung lajeng diajak keluar sasarengan jeung si Wareng harita. Nunggeus ditungguan ku Ki Sentanu jeung baladna di buruan para mitra. Hei, aki-aki bau. Tek ngalapati kuring, sarua jeung nyen kuburan sorangan. Sesumbar teu ngukur kamampuan Andika teh. Kocap si Wareng, bari leungeunna nanggeui kana saka ditepas. Ki Lurah Sanjaya jeung si Kacung kitu deui Linggarwati kempel di tukang. Ngamankeun diri bari kalebet ukur noong ti selahan bilik ti jero imahna. Kurang ajar, janyaho ka Ki Sentanu maneh teh. Geura kaluarkeun sadaya jurus andalan maneh ka dewek. Kocapna Ki Sentanu. Harita si Wareng geus waspada, nanging memang dasar si Wareng renghakna teu nyirikeun sanajan siapna salakah oge geus metakeun jurus keur ngalawan Ki Sentanu. Hei, Dharma Raksa, geura serang. Ki Sentanu miwarang Dharma Raksa. Rikat Dharma Raksa ngajurelat nyerang ka si Wareng. Palugon ku sanyana adu usik jeung si Wareng harita. Ki Sentanu ningalikeun jurus si Wareng. Diakuan ku manehna, si Wareng lain tandingan biasa-biasa. Teu lami Dharma Raksa beunang kadedeg ku si Wareng bari ngajongkeng di handapeun Ki Sentanu. Ku teu lami ngantunkeun alatan kadedeg ku cara tanaga jero si Wareng harita. Dharma Raksa ngantunkeun para mitra. Ki Sentanu ningal Dharma Raksa ngantunkeun teu pati malire. Sabab dirina geus ngukur ku cara ngahaja supados tanagi si Wareng harita leuleus keur ngalayanan heula para baladna. Hei, aki-aki, ayo maju. Cicing wae teu wani nya. Si Wareng ngece ku sanyana ka Ki Sentanu, nanging Ki Sentanu teu kapancing para mitra. Teu make di piwarang ari wangsa lajeng ngagentos nyerang. Kiwari si Wareng ngajleng ka luhur genteng ngajorelat dina harita bari disusul ku ari wangsa. Gulung sakitu ramena disaksian ku Ki Sentanu. Dugi teu sadar, harita Ki Lurah jeung Linggarwati kaluar oge di sarengan si Kacung. Hayo terus Den. Aya, tajong Den, tajong, paehan. Aya, teras Den, teras. Si Kacung rame sorangan ku ningalikeun gulungna Wareng jeung ari wangsa.
Si Wareng terus ngoconan jurus-jurus na Ari Wangsa. Dugi harita Ari Wangsa ku apesna meleng tina cara suku si Wareng anu ngajurus langkah kalangkang. Ari Wangsa katajong ngeuna kana angeuna dugi ragreg handap. Ningal kalengahan harita, Ki Lurah jeung nu sanesna aya di luar. Ki Sentanu rikat ngajeleng bari ngareok Linggarwati di bawah hiber-hiberan ka unggal imah micin salasah dina harita. Kang Wareng, tolong! Bapak tolong! Tolong! Linggarwati ngageurih ka si Wareng. Nanging si Wareng ngantep para mitra. Dume si Wareng nyaho, cara Ki Sentanu ukur nyiasatan ka manehna supados ngudag ngarah ditingker ku para joglag balad-baladna. Kurang ngajar, dasar licik, wanina ukur ulin siasat. Kocap si Wareng beri ngajeleng ka handap. Ki Lurah Sanjaya hariwang pisan ningali Linggarwati anu dibawa ku Ki Sentanu. Den Wareng, kumaha Linggarwati den? Tulungan anak bapa den. Kocapna bari ngageurih ka si Wareng ku sanyana. Linggarwati, ulah tinggalkeun Kang Kacung Nyai. Si Kacung kalah kacerik, dumehna Linggarwati dibantun ku Ki Sentanu. Sabab mana si Kacung boga rasa ka Linggarwati. Tenang Ki Lurah, isukan Linggarwati pasti dicanda ku kuring. Numawi Ki Sentanu ukur nyin siasa tungkul supaya kuring teh nyerahkeun diri. Dumehna para balad manehna geus pada maot peunang jurus sim kuring. Kocap si Wareng harita, lajeng sadayana asup deui ka jero para mitra. Para mitra kaum dangu, kiwari Linggarwati dibantun kana hiji goa di leuweung wuwus paranti Ki Sentanu mendeko jeung neuleuman keur ngasah elmu pangabisana. Linggarwati dikarangkeng ku manehna, janten gogorowokan banget ku geuneukna kana cara Ki Sentanu. Dasar licik, wanina ka awewe, teu wani ngelehkeun Kang Wareng. Cuih. Linggarwati kocapna bari micin ciduh. Dumeh geus nyaho cara picikna Ki Sentanu dina nundukeun si Wareng. Sanajan sora maneh beak keur menta tulung moal bakal lain nuruan. Ngajak ku dewek di dinya dijadikeun sandra supados si Wareng daek tunduk ka dewek. Moal bakal Kang Wareng tunduk ka didinya. Nu mawi Kang Wareng jago nu teu aya tandingna. Teu cara didinya ukur wanina ka para awewe hungkul. Kocapna Linggarwati beuki ngece ka Ki Sentanu. Janten Ki Sentanu ge ambek ka Linggarwati anu geus ngomong kitu. Urang ayor sia teh. Geulis-geulis letah teh dijaga ari ngomong jeung Ki Sentanu. Ki Sentanu nyepengan leungeun Linggarwati, dugi Linggarwati ge jejeletean jeung ngarasa nyeri nu mawi tulang gelang leungeunna karasa sigarek remuk para mitra. Kang Wareng, tulungan. Linggarwati ngajerit kanyerian. Ki Sentanu lajeng ngalepaskeun saukur keur mere pelajaran ka Linggarwati harita. Dong asal ngomong ka Ki Sentanu Cahayu. Didinya moal bakal ditandasa ku dewek. Nu mawi keur jaminan supaya si Wareng daek nyingkat ti lembur wuwus. Dong ngaganggu ka cara kuring anu bade ngawasan ieu lembur. Ki Sentanu memang kulicikna. Nyaho si Wareng lain tandingan enteng, sagala cara dimanfaatkeunana pikeun ngajebak musuh. Niatna teu boleh pareum, bade teras ngawasaan ka lembur wuwus, pikeun teras ngalajengkeun carana kalabaya salaku gegeden utama para penjahat anu bade ngawasaan taneuh kaler. Nyadina harita keur diuk di luhur batu. Ngadadak Ki Sentanu kadatangan si Bajil salaku gegeden jago anu ngajaga di rompok Ki Sentanu para mitra. Ki Sentanu, Ki Sentanu. Si Bajil lumpat ku buru-buru palai nempungan Ki Sentanu anu geus nyaho aya di goa. Aya naon Bajil? Taros Ki Sentanu harita ka si Bajil.
Nyawan punten kali sendiko kula ka Aki. Gawat ki gawat. Si Wareng ngamuk. Sadaya jawara jeung jago di ditu ditandasakeun sadayana ku si Wareng. Kalebet kuring untung bisa salamet. Salian kitu emas jeung duit dibawa kabeh ku si Wareng keur dibagi-bagikeun ka rakyat ki. Kocap si Bajil ngawartosan kaayaan anu geus genting di lembur bubus lantaran si Wareng ngamuk dumeh neangan Linggarwati nu dibawa ku Ki Sentanu. Urang ngajar geus wani ngalecehkeun jago-jago di lembur. Ki Sentanu harita walerna bari ambek jeung geus ngagudug nafsuna nampi wartos si Wareng harita nu geus ngubrak-ngabrik kana rompok manehna para mitra. Para mitra kaum dangu, kiwari nyarioskeun ka si Wareng anu harita nuju gelut jeung Kalibajing. Mangrupi hiji jago andelan Ki Sentanu anu sok dipake kaunggulan dina ngarampog Palugon jeung Sajabina. Kalibajing memang teu sagampang kitu dielehkeunana para mitra. Rupina si Wareng bisa nyempet tenaga sanaos geus kulung jang nu sejen. Iji-ijina cara kuring kudu ngaluarkeun ajian tapak lewu. Kalabajing gunem nanu harita geus kapojok ku cara serangan si Wareng anu banget kuatna. Hei, Kalibajing, gara keluarkeun pamungkas jurus anjeun. Masih sanggup pikeun si Wareng ngelehkeun 1000 model penjahat sapertos maneh. Si Wareng kocapna anu memang ngahaja mancing nafsu Kalibajing. Dina harita, Kalibajing ge langsung ngaluarkeun usik jurus tapak lewu keur ngalawan si Wareng. Boga ajian tapak lewu berarti jago oge ieu jelema teh. Gunem si Wareng dina hatena geus ngarti kana cara si Kalibajing anu bakal metakeun ajian tapak lewu keur ngalawan manehna. Wareng, ngamane bisa nandingan ajian tapak lewu. Si Kalibajing nyerang para mitra. Ngajurelat ngarahkeun tapak leunna ka si Wareng. Nanging si Wareng rikat ngahindar anu geus ngabaca kana langkah si Kalibajing. Nya tapak si Kalibajing ge ngeuna kana tatangkalan jeung batu gede. Sadaya anu ditepakna hancur ku sanyatana. Sadana harita Kalibajing dina ngagunakeun ilmu tapak lewu nu ngeuna kana tangkal jeung batu-batu. Hebat oge ilmu tapak lewu. Pamikieu kudu kukuring lawan ilmu carak heulang ieu. Gunemna si Wareng bari harita ngajurus ku carak heulang. Leungeuna ngapak si ganing mentangkeun jangjang. Jari jina siap ngaruak ibarat heulang anu rek nyengkrem kana buruanana. Si Wareng ngalayanan Kalibajing harita para mitra. Nyadumeh lilana jogol ku masing-masing kamampuan jurus-jurusna sewang-sewangan. Akhirna Kalibajing kacakar raraina dugi kadua panona ruksak alatan dicakar ku si Wareng harita. Jeritna Kalibajing anu geus selolong. Si Wareng lajeng rikat ngahantem ku siku jeung ngadedeg palebah beheungna Kalibajing. Joprak bu. Kalibajing eleh ku ngeper bari ragrag beungeutna nang kurep kana taneuh. Si Wareng anu nyawa harita Kalibajing masih aya napasan ngahaja ditarosna pikeun mere nyaho di mana Ki Sentanu kiwari ayana. Kalibajing, kira omongkeun di mana ayana Ki Sentanu kiwari. Kalibajing digolerkeun ku si Wareng bari ditarosna. Kalibajing anu geus kasieun oge akhirna mere nyaho ka si Wareng harita. Ampun Wareng, Ki Sentanu aya di leuweung wuus mantun anak Ki Lurah. Sanggeusna terang,
Ki Sentanu aya di dinya, si Wareng lajeng nenggelkeun peureup-na kana angen Kalibajing dugi ka munclak getih tina baham si Kalibajing. Janten ngantunkeun harita oge Kalibajing teh para mitra. Teu aya ampun, keur jelema kawas maraneh mah. Si Wareng kocapna. Lajeng harita luncat ngajurelat, ngalangkungan kata tangkalan jeung gegentengan. Keur muru ka jero leuweung pikeun nyalametkeun Linggarwati para mitra. Para mitra kaum dangu, harita Ki Sentanu anu geus dibaturan si Bajil nyaho jeung waspada yakin moalila si Wareng bakal nyatronan ka manehna. Ki Sentanu keur diuk tapa di luhur batu dina ngumpulkeun tanaga jero bade ngagunakeun elmu tapak genter andelanana salami ieu. Teu cara lami si Wareng harita geus nepi ka hareup goa anu dijaga ku si Bajil. Beg. Sadana harita si Wareng anu hiber tur ngajeleng dugi di hareupeun si Bajil. Hei, di mana Ki Sentanu? Jadi nyalain tandingan keur urang mah. Nu mawi teu kudu make tanaga keur ngelehkeun maneh mah. Kocap si Wareng ka si Bajil. Nu harita, si Bajil katugasan Ki Sentanu dina ngajaga tapana anu keur mulihkeun tanaga jero keur ngagunakeun elmu tapak genter. Terea tembalna dina ngalawan si Wareng di hareupeunana. Kurang ajar sia teh, Wareng. Hap. Si Bajil terus nyerang, bari ganasna ka si Wareng. Nanging si Wareng dasarna jago anu pinilih tanding. Ngalawan si Bajil ku sakedapan ge cekap para mitra. Beak, cekuk, beak. Si Bajil ele jeung ngantunkeun peda katonjok ku peureup kencana si Wareng para mitra. Anu mana tanagina sabanding jeung tanagi 7 maung lodaya. Harita si Wareng asup ka goa. Linggarwati ningal Wareng aya di dinya manahna bungah dupi nu diantosanana geus dugi keur nyalametkeun manehna. Kang Wareng, Kang, kuring di dieu Kang. Linggarwati harita kocapna ka si Wareng. Nya Wareng ge lajeng ngajeleng ka cadasan batu goa keur mukakeun karangkeng Linggarwati harita. Nyai teu kunanaon? Taros si Wareng ka Linggarwati. Linggarwati ge nembal bari keom alatan seneng ditulung ku Wareng harita. Henteu Kang, Kang Wareng ka dieu kangge nulungan Linggarwati Kang. Tarosna Linggarwati harita ka si Wareng. Sumuhun Nyai, jeung nulungan ka sakabeh wargi di lembur Wubus supados teu aya deui cara Ki Sentanu jeung baladna dina ngawasaan lembur keur meres tanah Girahyat. Teu lami kitu, Linggarwati rikat ngabejaan si Wareng supados awas. Kang Wareng awas. Guar. Harita batu sagede munding dialungkeun ku Ki Sentanu ka arah Wareng para mitra. Nanging si Wareng rikat ngahindar. Dugi batu teh niban kana batu sejena di eta goa. Sok Wareng, dibalik ilmu tapak gentar geus pinu kasampurnakeun di leungeun dewek. Ayo maju. Kocapna Ki Sentanu anu geus senang tangan ka si Wareng harita. Nya Linggarwati lajeng indit nyumput dina batu anu gede. Si Wareng waspada bari masangkeun kuda-kuda anu keker jeung waspada permana tinggal para mitra. Ih Neng Nong para mitra, dongengna ka Bujeng Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun wae ieu kalajenganana si Wareng anu bade gulung ieu teh nya jeung Ki Sentanu dina seri katilu para mitra. Kukituna sim kuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.